Tah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang sadayana Wilujeng Sumping deui di YouTube channel yang paling sederhana di dunia, AA Kabayan. Kumaha akang eteh sadayana daramang tinggalnya dinten ayeuna nuju aya di mana ieu penasaran pasti. Tapi dinten ayeuna saderek sadayana entong kaduhungnya atau klik video dinten ayeuna. Soalna dinten ieu moal review nu namina jengkol, lalapan, sambel. Ayeuna mah bade review western apa eastern. Pokona mah ke barat-baratan. Tapi kan di dieu sebagai duta kuliner. Sagala macem katuangan kedah di review, kedah di raosan, kumaha rasana, kumaha raosna gitunya. Pas teu kitu upami misalkan dituang ku orang Sunda. Walaupun misalkan ke barat-baratan sadayana atuh harus subscribe heula YouTube channel nya. Da subscribe teh gratis. Hatur nuhun ka sadayana anu atos subscribe. Sok ayeuna mah tong lami-lami nya urang hadirkeun katuanganana di dieu. Tah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sadayana katuanganana tos hadir ieu di depan AA. Dinten ieu AA disponsori oleh Rustic Grill _ Barbecue. Saderek sadayana tiasa ninggal IG-na di dieu tanya. Atanapi saderek sadayana tiasa langsung ka The Pakar kopi apa kafe sih? Sunda aing teh atuh da kafe. Kafe. Astagfirullahaladzim. Tah menu anu pertama ieu namina spaghetti aglio pokona lamun salah pilalian we nya spaghetti aglio lah eta lah pokona mah di dieu tadi handap ayanya. Lamun cek orang Sunda mah ieu teh mie goreng we lah, tapi ieu teh aya sirloin stick sih. Tah ieu urang dicobian nya. Bismillahirrohmanirrohim. Kupanangan heula we lah wiosnya. Tuh da orang Sunda mah da biasa kupanangan tuh tinggalnya dagingna meni tebal-tebal kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Tah ieu mah mihna kedah ku garpu. Aduh, ieu mah mun ceuk food blogger mah ieu nama namina teh oily cenah nya. Aduh. Teh ieu teh dijengkolan atuh teh. Parah. Ini ada potongan cabai domba. Ini baradag. Pantesan lada pisan. Ieu mah pas pisan. Wow. Tuh dagingnya. Gila. Iya mah enak pisan. Tuh. Wah, parah. Oh. Gila. Ieu mah nya lidah orang Sunda oge pas we gitu. Dagingna parah sih. Tuh. Menu kedua tadi dia aya burger. Alah. Mun ieu burger teh isi jengkol enak sih namanya, tapi di dieu teh nya isina teh aya salada. Cocok. Cing urang tinggal heula aya naon deui? Aya tomat tuh. Terus aya alah sia ngagulutuk. Terus aya dagingan, terus aya kejuan tuh. Aduh, udah biasanya hoyong lada di saosan heula. Tuh. Ieu na oge tuhnya aya kentangna. Jadi ieu teh sapaket. Lamun meser ieu pasti kengeng kentang. Ieu ka dieu keun deui itunya. Lebar. Burgerna ieu mah nya. Bismillahirrahmanirrahim.
Wow. Ini gigitan pertama langsung berasa enaknya. Dagingnya itu premium banget, tebel tuh, lihat. Nggak percaya tuh. Parah sih enaknya. Ah. Wow, cobain kentangnya, gede-gede banget. Kalian tuh ya kalau misalkan makan di sini, alias muncul istilah nama dine-in-nya, enak pisan, tinggal suasanana, angin ngagelebug, aduh pokoknya mah sedap, mantap. Tong hilap, nyenak jaket mun ka dieu, tiris. Tuh. Duh. Iya mah penasaran pisan tuh, tinggal dagingna. Parah. Teh, iya dagingna satebal iya henteu rugi. Nah, teu rugi cenah tuh. Aduh. Ieu mah da moal nguras dompet pokona mah. Pokoknya mah lamun bobogohan ka dieu nya moal nepikeun ka bangkrut. Tuangna Rastik Grill Barbecue tah. Alah, ari orang Sundanya barbecue oge barbecue we cenah. Tuh. Tah ieu nu salajengna menu utama sanes ieu teh. Nah, menu utama naon ieu teh steak. Nah, steak tenderloin pokoknya mah pirarian we lah di Google-nya tenderloin teh naon. Tinggal ieu. Aduh. Ieu mah datos dipotongan jadi tinggal cauk. Bismillahirrahmanirrahim. Duh. Meni lembut-lembut pisan ieu teh nya. Wangi bakarana, aduh. Ieu mah pas pisan. Tah lamun cek food blogger mah nya ieu teh juicy tinggal tuh. Tuh. Juicy keneh tuh nya. Tuh, dipotong ku garpu oge langsung. Saosna ieu teh saos black pepper. Bismillahirrahmanirrahim. Parah sih, enak banget. Pedok pisan ya mah. Wow. Tadi orang pasian sausannya tuh. Wah. Wah. Doh. Endolita ieu mah. Doh. Ieu tilu menu sadayana enak-enak pisan, kalian wajib coba upami ka dieu nya Kadepakar Cafe. Tah kalian teh langsung nya pas pintu masuk teh eta langsung aya Rastik Grill Barbecue. Tah kalian langsung we nya order di dinya. Dan kalian juga bisa kepoin Instagramnya di sini ya.
Nah, selain ada di The Pakar Cafe, mereka juga bisa home service. Jadi bagi kalian yang mau barbecue party di rumah, bisa banget. Jadi kalian langsung aja kepoin Instagramnya @rusticgrill_barbecue. Langsung di ordernya saderek sadayana hatur nuhun. Tak ayeuna AA bade tuang pelan-pelan alias alon-alon asal kelakon. Alah, nah tina Sunda jadi kana Jawanya. Jadi dugi dieu heula video dinten ayeuna. Hatur nuhun ka sadayana anu atos nonton video ti awal dugikeun ka akhir. Hatur nuhun ka sadayana anu atos subscribe, anu atos like, sadang anu atos komen. Hatur nuhun ka sadayana anu atos share ka sosial media nu saderek sadayana gaduh. Wilujeng tepang deui di video anu salajengna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dadah. Wah, lanjut lagi.